ibu rek naros ibu-ibu heulanya ngami teh sekedap deui ari Syekh Abdul Qadir lahirna tahun sabaraha nah lain-lain teh bisa teh api-apina tawadu terang duit nu belah bengker ari Kangjeng Syekh lahirna tahun sabaraha teu apal tah eta barang di Jati mah sok vokal teu apal nah terus lahirna tahun 470 Hijriyah pupusna tahun 560 hiji 560 hiji dikurangi 470 sama dengan matematika na penting tilu ke sekolah yuswana 80 hiji tahun jadi Syekh Abdul Qadir 80 mentak anu nuturkeun thariqah qadiriyah anak sabari mah insyaallah hisana bakal paranjang amin 80 hiji wareg bojo opat nya Allah hiji tah jadi Kangjeng Syekh teh yuswana 80 hiji kadua ari Kangjeng Syekh ramana namina sahibu buka dina kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu cek alfiyah wasman ata wa kunyatan walakoba nama aslina Abdul Qadir kunyahna Abu Muhammad lakobna atau julukanana Sultanul Aulia mantena Abdul Qadir bin Abi Sholih alias Syekh Musa jadi Syekh Abdul Qadir teh putra Syekh udah apa kadinya apa nasab Kangjeng sama beda kata lar we nasab Kangjeng Syekh udah yang mobil teh babahari kan aya duit mah benar kedua Syekh Musa putra saha Syekh Musa putra Syekh Abdullah Al-Jaili Syekh Abdullah Al-Jaili bin saha bin Syekh Yahya bin saha deui bin Muhammad bin Abdullah bin Daud bin Musa sampai ujungna K12 K Sayyidina Ali karramallahu jadi Sultanul Al-Yaman nasabna ge beda kan anjeuna nasabna K12 di Ali bin Abi Thalib ari Ali bin Abi Thalib gaduh istri jenenganana Fatimah terus teh hebat si Abdul Qadir jadi ti Ali bin Abi Thalib teh kat 12, 13, 14 deket ari urang ti Abu Jahal ka sabari hiji tadi aja ngaji teh hares Kangjeng Syekh gaduh rama namana Syekh Musa turunan Sayyidina Hasan Syekh Abdul Qadir gaduh ibu jenenganna Ummul Khair atawa Fatimah turunan Husain jadi ti rama Sayyidina Hasan ti ibu Sayyidina Husain beda emas tamaga datang we ka dieu karatan harus teh bener kabeh tadi aja kaji 3 jam 1 teh molor ada beda hebat kan asam hebat luar biasa sehingga kan si Abdul Qadir teu nikah dongkap aina sebahagian ulama soleh 5 tazawwajta mama kunaon teu nikah sareng si Abdul Qadir moal ada gua tina tu Rasul gitu atuh turutan ieu mah santai karasa tahun hayang kawin ujang iraha nikah ngantosan di piwarang guru teh teh genah turunan si Abdul Qadir gitu teh da si Abdul Qadir ge mama iraha bade nikah ngantosan di piwarang ku Rasul akhirna di piwarang ku Rasul teu neangan teu ngabring istri opat langsung mawa mas kawin masing-masing ku ngeunah eta mentang anu satia kana manakib mah buktikeun bojona bakal opat kudu amin atuh dakwah Quran ngalarang ngan ibu-ibu rada cemberut moal bu insyaallah imah balalageun saroy ngabring istri opat hayang ditikah kabeh nyanak mas kawin kabeh ieu mah dikobong hayang kawin boro-boro awe mas kawin nu aya ge dikawin batur ya digasab aya tak korban ya Allah ya Rabbana akhirna saur Syekh Abdul Razak salah sawias putra Kangjeng Syekh sabaraha hiji ari putra Kangjeng Syekh saur Syekh Abdul Razak pun bapa gaduh putra 48 tuh ini maka hiji dieureunnan sing loba sim kuring ge alhamdulillah
neme gaduh tilu. Nah bojona neme hiji ada mau ngaleluhuran ti Jati Cianjur moal pani mah senior cek apia wahwa bisa inha isun tapila mustajibun sana ya jamila alpadu alamat aqodim culangung lamun mieulaan pangresa ti Cianjur kenan tepan pan karunya kang kira hadeui atuh Kang jeung sete opat gaduh putrana 48 luar biasa sehingga kan salah sawios duriana kantos geningan sumping ka Az-Zainiyah itu anugerah yang luar biasa. Bentar Az-Zainiyah teh bukan lembaga ecek-ecek diakui ku dunia cirina begitu simpuring peryogi tafsir Al-Jailani aprak-aprakan hese ternyata menang petunjuk nanti Az-Zainiyah. Alhamdulillah gaduh dibaca tara hese entah tong ngababarikeun ka wakil talqin